Seak aki-aki teh narajang ku ituk na jeleng dirajeng sabda ting jelepung luncat kaluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Incu aki sareng mitra anu satia. Aki sejeneraskeun hanca dongeng dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-16. Dina bagian ke-15 harita teh udawa sakulawarga teu walakaya. Dua anakna diancam pati disandra kuno jahat. Tapi kersaning Allah aya aki-aki tumorojog tanpa larapan. Kumaha terasna ieu carios sumangga nyanggakeun dongengna. Tapi barang rek cengkat haok sabda nyentak. Bangsat, saan wani init ha? Nah dikira sia teh rek bisa bebas sangeunahna? Teu bisa dulu, teu bisa. Di dieu mah aing anu kawasa. Sing saha anu wani usik modar dulu. Aki-aki kari ruangan. Sia teh rek naon ha? Di dieu mah eueuh anu beunghar dulu. Aya oge jelema kari ruangan. Jig balik ulah jajalu ka dieu belegu. Aki-aki teh colohok meni bengong disentak kitu teh. Jiga anu kacida sieuna katara leungeurna ngadeg-deg panon melong kasabda. Tapi kalah geek diuk gigireun Nyi Maria pok ngomong. Naon Ujang? Dedengean teh aki kudu balik. Heueuh deuleu rek nanahaon ka dieu. Da moal aya anu mere dahar. Kajaba lamun hayang di ruang. Heug teuing tuh aya lomang. Sabda nunjuk ka pojok pakarangan. Aduh Ujang kasep. Nah bet kasar kitu ngomong teh. Ulah kitu kakolot mah anaking. Bisi doraka. Jeung deui. Nah eta beungeut bet di halangan kitu. Eranya. Setan teh. Ngomong naon sia teh aki-aki peot? Sabda nulak cangkeng. Huntuna kakerot cirining ambek. Nya salah aki teh. Nya. Teu sopan deuleu. Ditergos teh aing mah lain era. Tapi sieun lain deuleu, lain sieun, lain era. Nya naon atuh Ujang? Tong diajak ngobrol. Odaran aki-aki kurang ajar mah. Tong diladenan bisi kabawa gelo. Beresan sakalian ganeng ngadengena ge aing mah. Ceuk dira bari molotot. Manehna masih keneh ngeukeubuk esti. Nyi Maria geus teu puguh rasa lantaran anakna can katulungan. Ujang, rek maehan aki? Heueuh deuleu. Nya syukur daek mah. Puguh aki teh geus lila hayang pae. Tapi hararesenah ker. Sok atuh tunda budak teh. Ulah dipapangku wae. Pek aki paehan heula. Sugan we aki teh moal balangsak wae. Da geuning sangsara ge hirup wae. Dirajeng sabda silih pelong. Duanana heran ngadenge omongan aki-aki kitu teh. Tapi gegedena mah ambek asa dilelece, asa dioconan ku aki-aki anu geus kari ruangan. Kumaha euy? Beresan kumaneh? Tuna budak. Dira nurut. Esti anu titata di dipapangku teh diecagkeun. Terleng lumpat ka indungna, gabruk ngarontok, terus ditangkep ku Nyi Maria. Udawa oge ngemplong hatena lantaran anakna nu leutik geus bebas tina cangkerman musuh. Kari saurang deui ditungguan keneh ku sabda. Aki-aki peot tah ngagoler di dinya. Eta beuheung urang teuk-teuk ku aing. Cek dira bari ngalugas bedog. Puguh we Nyi Maria mani ngarenjag. Hatena ngalenyap. Reup peureum mung nenyo bedog anu sakitu seukeutna. Aki-aki nurut jung nangtung. Terus muru ka tempat anu ditunjuk ku dira. Gek diuk bari nyeklan iteuk. Kacirina teh tenang naker. Malah mah terus ngomong deui. Ujang, aki teh embung nyeri. Supaya aki ulah abrug-abrugan. Cekelan suku jeung leungeun.
anu saurang mencit aki sok kuduaan ngarah aki telila teuing nyerina. Kumaha oi? Dira ngareret kasabda, aki-aki setan rek modar oge loba pisan pamenta. Heg, urang laksanakeun euy. Biasa nu rek modar masuk loba kahayang. Dasar aki-aki lebokeun tetelo. Sabda ninggalkeun Ahmad. Bedogna dijingjing muru aki tunggu. Ari udawa gegebegan hatena jajantung ratu keung nenyo kitu teh. Jabaheran deui. Naha aya aki-aki bet mahiwal-mahiwal teuing make jeung hayang paeh sagala. Ieu teh aki-aki naon? Boa-boa. Gerentes hate udawa manehna jadi boga pikiran anu lain-lain. Tapi aki-aki teh tenang naker, diuk nangkep tuur, iteukna dicekel kedua leungeun, panon melong kasabda anu keur ngadeuketan. Akhirna dirajeng sabda geus nyang hareupan aki-aki, pok sabda ngomong. Aki-aki lebokeun tetelo, jauh-jauh datang ka dieu, sia teh ngan ukur ngariweuhkeun ka aing, tapi keun bae ari nya mah hayang modar. Malaur bedog aing geus heubeul teu mani getih. Sok nangkarak di dinya. Eta beuheung rek ditigas ku aing. Jalema gelo nu hayang paeh teu pupuguh mah. Ku pangeran oge di benduan deuleu. Aing mah teu hayang paeh, tapi hayang ngaringkus sia duaan. Iya. Seak aki-aki teh narajang ku iteukna gerakanana cepet lir kilat. Tapi jeleng dirajeng sabda ting jelepung luncat ka luhur. Terus ting juralit salto sababaraha kali. Jelek nincak lemah deui. Ngan jadi anggang ti tempat anu tadi jeung udawa oge jauh. Jelegedeg aki-aki teh nantung. Masang kuda-kuda rekep naker, panceg tur waweg teu jiga-jiga pasangan aki-aki peot. Sok sia. Saha anu wani maju ka dieu ku aing dibabad eta cokot teh. Aki-aki teh rancingeus naker. Panonna anu tadi ceuleuyeuk ayeuna mah jadi buringas. Leungeunna anu tadi ngeleper jiga anu lilinieun ayeuna mah cangker. Sabda jeung dira kakerot, rumasa katipu ku musuh. Aki-aki anu disangka tukang jajaluk teh nyatana mah jawara kahot, gerakanana kesit lir kilat. Setan alas, panyana aing aki-aki mengi tereh kojor. Ulah sieun, pila kadar aki-aki kari ruangan. Ayo, lawan, pira aku rek eleh ku bangke hirup, maju euy. Hayu lah. Cacap omongan dira sebrut duanana bareng narajang. Bedog meniting harius rek nyabat beuheung jeung tarang. Tapi aki-aki teh tenang naker. Kalayan teu ngarobah kuda-kuda, awak dongkom eusan iteuk dipuihkeun. Ya. Aik, hup. Sabda meh-mehan ngajengkang. Ari dira ngalenggak ka tukang. Bedogna anu tadi cepet ngadek angin. Disapu ku iteuk terus muih. Hadena teu meceleng. Aki-aki edan. Aki mah waras. Daek medu henteu edan ujang. Ujang anu edan mah awak jiga manusia tapi pikiran kawas jurig. Aduh, dasar aki-aki kari ruangan. Ngomong teh ka mana wae sia ha? Rasakeun sia peot. Yeak. Seak bedogna disabetkeun deui tapi ditadah ku iteuk. Hup. Iya. Oh. Dampaleungeun sabda sing sireumeun. Bedogna meh-mehan murag sabab dibabuk ku iteuk. Dira panas nenyo kitu teh. Gero ngagorowok bari narajang. Tapi sanasib jeung sabda. Bedogna meh-mehan ngacleng. Aduh,
Aduh, tolonyong kaharep, tapi gancang hungked reg eureun. Geuning kalah ka omong wungkul jagoan teh. Hayo maraju deui atuh. Ari nya mah aya pangabisa. Ulah ngayonan kanu lemah. Ngajak kelut mah ulah bari nyingsieunan budak. Ngewa. Aya kawani mah jeung aki urang ulin. Setan, saha sia teh ha? Dira kekerot bari melotot. Rarasaan aki mah da lain setan ujang. Tapi jelema ngan geus kolot. Jadi weh peot. Tapi najan kulit geus peot oge. Da pikiran mah waras keneh. Teu cara ujang. Galak kawas kucing garong. Dasar aki-aki 7 mulut. Gandeng sia kehed. Yeuh. Ya. Akhirna sabda jeung dira teh budal amarahna. Terus narajang ka aki-aki teu era-eraeun narajang kolot kuduaan. Tapi untung aki-aki teh rancingeus jeung rikat. Sakitu bedog pabuis teh ukur ngagulak-gilekeun saeutik. Bedog teh plus-plus kagigir. Aya anu ngan ukur satunjang beas angangna tina kulit teh. Tapi eueuh anu keuna. Udawa jeung Mariah geus ngagugulung anakna. Duanana lalajo aki-aki anu tarung ngalawan duaan. Ku sabana jeung baladna oge carolohok lalajo ti luareun pager. Akhirna dira jeung sabda teh kadeseh. Tetela lain pilawaneun si aki anu pangabisana geus sababaraha artikel leuwih luhur ti maranehna. Cacak lamun si aki aya niat ngabinasa, tadi oge kudu geus ngajolor anu duaan teh. Ngan si aki mah eueuh niat kitu da tujuanana oge hade hayang nulungan kanu keur tunggara. Bek duanana kabeunangan ku iteuk. Terus ting kudupruk ngaharegak bari molotot. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan tapi wawanen eueuh amek nyedak tanaga medek. Ujang, kase. Omongan hidup kabeh oge geus kadenge ku aki teh. Ngusir kaden udawa. Nikah ngosongkeun imah kitu lin. Ulah kitu ujang. Teu bener eta teh. Jig anggur mah balik. Ulah ngaganggu katengtreman batur. Goreng patut eta teh. Dira jeung sabda silih reret. Hate ambek ka aki-aki tapi geus teu aya kawani. Sabab lamun diteruskeun tangtu maranehna anu bakal eleh malah teu mustahil lamun matak nemahan pati. Tapi samemeh indit sabda panasaran pok nanya heula. Aki-aki peot. Saha anjeun teh anu sanyana ha? Nanaonan make pipilueun kana urusan aing. Teu rumasa pipilueun aki mah. Datang ka dieu teh rek minta dahar. Kanu haat mikanya Tapi ujang mah geuning bet galak. Den udawa rek mere sangu ka aki. Kalah di halangan. Jadi weh aki oge amek. Mun teu kitu mah moal ngaganggu ka ujang teh. Sia teh dulur si udawa. Dohir teu walahir deuleu. Teu kakak teu caladi. Teu aro-aro acan ujang. Teu nyaho-nyaho acan aki mah. Kadieu oge kakara nyaho ayeuna. Tapi bisa jadi dulur jeung nu hade kalakuan mah. Sabab hakikatna mah papada manusia teh dulur setan. Aki mah jelema ujang. Setan mah ujang. Kehed, ayo balik euy. Belesat, dira jeung sabda lalumpat, gerakanana cepet lir kilat,
tetela dina ilmu kabur mah rohaka. Aki tunggu nyerengeh seri bangun anu geus apaleun kana gerakan musuhna anu duaan teh. Jep jempe teu aya kaributan naon. Ku sabana ngemplong hatena sabab udawa salamet. Kasih aki teh muji geuning lain jelema atah-atah. Nepi ka bisa ngelehkeun dua jelema anu sakitu dipik kagigisna ku sarerea. Ku sabana jiga geus teu sabar, barang geus eueuh anu duaan teh terus asup ka pakarangan nyampeurkeun ka aki-aki anu karek rengse tas tarung. Samemeh ku sabana tepi udawa nyampeurkeun ti heula. Duh aki, hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Abdi teh mani asa ditumbu umur, duka kedah kumaha mayarna ka aki. Nuhun aki, nuhun pisan. Mangga calik heula. Hehehe. Ulah loba pikiran, Aden. Aki mah ukur kabeneran hungkul. Aduh, hayang nginum aki teh. Yeutik koro mani asa tuhur. Mangga calik aki, aya cai mah seueur ki seueur. Oh, hayu ujang. Da nya capek ayeuna mah aki teh. Aki-aki teh unggah katepas. Gek diuk bangun tenang. Iteukna digolerkeun gigireun. Mariah munyungan bari nganuhunkeun. Manehna oge sarua asa kahutangan budi. Mani asa ditumbu umur. Mariah nyanak cai jeung leueteun kanggo aki. Mangga, Kang. Koloyong nyi Mariah kapawon. Ari esti diecagkeun sina ulin deui jeung Ahmad. Keur kitu jol ku sabana jeung kanca-kancana. Rob ngaronom, cungcong ngajak sasalaman, bari recok ngabageakeun. Geuning loba baraya ieu teh ujang. Ieu teh saha yo? Mani ganteng. Hehehe. Kasep. Abdi pun sabana aki, minangkana mah papayung lembur bapana desa. Kubatur mah disarebut kubu, tapi abdi teh teu tiasa nanaon aki. Kawarga anu kenging musibah teu tiasa nulungan. Ukur nanada dina hate, ngadoa nedap pitulung kanu Maha Agung. Tah ayeuna aya aki, duh abdi teh asa kahutangan budi. Nuhun aki, nuhun. Ceku sabana darianaker. Anu sejen diuk ngajajar mani rekep. Si aki anu tadi lempang rumanggeung teh, ayeuna mah pada ngahormat. Pada ngajenan, asa serab nenjona oge. Sabab sanajan pakeanana basajan, teu burung aya komaraan geus kanyahoan kitu mah. Keur kitu jol Nyi Mariah mawa teko jeung gelasna. Sok ditunah hareupeun semah. Geus kitu milu diuk ngariung. Hatena ngarasa sugema lantaran asa dijait tina balai dibelaan ku aki-aki anu tumorojog tanpa larapan. Saha anu tadi teh sanyana ujang? Aki-aki teh nanya ka Udawa. Aki, puguh abdi teh nuju bingung. Ari margi rupi-rupi kajantenan maningantai tumiba ka diri abdi. Nya anu jadi ulon-ulon pangacona teh maranehna anu duaan teh. Nanging duka saha abdi teu terang ngaranna mah. Sareng teu apal kana rupina. Da ditergos wae. Kan anu jelas mah niatna memang jahat ki. Keukeuh nitah init ka abdi ulah nyicingan imah ieu. Tembal Udawa dari anaker. Nah aya jelema teu puguh teuing nya. Kana banda batur teh milu ngiwut. Ngan eta teu mata kresep ku kalakuanana. Make jeung diteregos sagala. Poho aki teh. Naha teu dijamret hiji-hijinya. Ngarah kanyahoan bebengokna. Nanging sawios teu terang rupina oge aki. Asal ulah datang deui ka dieu we.
Jang, jelema jahat jika si eta mah moal burung daratang deui. Tapi geus digebah ku aki mah sugan we rada tiis. Keun sina barali ka imahna. Aki ge teu resep kanu kitu patut teh. Nuhun atuh Aki. Mangga ngaleut heula hatur lumayan tambihan naang. Nya, syukur jang. Hayang nginum aki teh. Si Aki teh nginum heula mani ngalaklak danyaan hanaang hayang nginum ti tadi keneh. Asa nikmat karasana teh da mani dangah bari peureum. Alhamdulillah. Nuhun ujang kase. Ngeunah kana ti corona ye. Hatur nuhun katampi mah Aki. Tah salajengna abdi teh hoyong terang ka Aki anu saleresna bilih isuk jaganing geto patepang di jalan di Pasampangan. Hoyong naros kedah terang jenengan dupi Aki teh saha Hayang nyaho kangaran aki. sumuhun. Abdi oge hoyong terang ki. Saha atuh Aki teh anu saleresna di mana kawit abdi mah asa nemean tepang ku sabana oge milu nanya. Hehehe. Nah, make hayang nyaho kanangaran aki. Da moal aya gunana. Pira oge aki mah tukang jajalu. Saban poe bara main. Dahar sakapangi. Di mana we aya anu merena. Cicing tepuguh tempatna. Pokona mah lampit aki lampit bumi. Hatep imah aki langit. Simut aki lamun sare ibun. Kula warga aki pangeusi alam. Cai, angin, sono, tanah. Udawa kerung tengartieun. Ku sabana oge sarua ngaulang anu sejen carolohok. Aki-aki tenang naker regot nginum deui. Teu kudu nyaho ka aki. Da moal aya gunana. Ih sanes kitu Aki sanes. Abdi teh peryogi terang kana jenengan Aki. Saha atuh jenengan teh udawa menikeukeun hayang nyaho ka eta sepuh. Ngaran aki mah aki tunggu. Aki tunggu jenengan anu sae pisan Aki. Nanging nungguan naon Aki teh? Nah kersaan teuing. Hehehe. Udawa bisa seuri ayeuna mah anu sejen oge nyerenge. Nungguan dunya aman. Nungguan dunungan anu can aya sumping. Lila aki teh ngaulah. Tapi dunungan teu aya datang. Melang. Hariwang bisi kumaonam. Tapi taya beja, taya caritana. Lebeng teu aya wewengan ujang. Udawa kerung panona melong ka Aki tunggu. Nah saha anu dimaksud dunungan ku Aki tunggu teh? Malah ku sabana oge colohok. Sabab kakaranga denge kana omongan Aki tunggu anu model kitu. Saha dunungan Aki teh? Cek ku sabana dari anaker. Nu mata. Poho deui ngaranna teh. Jadi we hese neanganana. Tiba heula tepi ka ayeuna kieu keneh we. Aki teh kawas anu kapaider. Poho deui kana tujuan. Teuing kudu ka mana indik teh. Dunungan anu diteangan hese naker kapanggihna teh. Hawatos teuing Aki. Sumuhun tibatan udari idar tepuguh mah Aki. Mending di dieu we jeung abdi atuh tempat lega tuang moal kakirangan. Tos we di dieu ulah ka mana-mana deui. Udawa miharep pisan sangkan Aki tunggu daek cicing di dinya. Hehehe. Nuhun Aden. Nuhun pisan kana kasayan manah Aden.
nanging da aki teh aya anu diteangan jeung hayang laluasa ongko moal bisa matuh di dieu ngan insyaallah mun aya waktu mah rek nempohan ka dieu jeung deui hog ari sapenting ayeuna mah aki rek nyenong di dieu punten we ku aki diheurinan. Aduh, Aki, nah make ngaheurinan, tingali ieu tempat sakieu legana. Bujeng-bujeng ukur nyalira, sanau seueuran oge mangga, da lega tempat mah. Tembal udawa bunga heunaker. Nya hog atuh nuhun kasep ngan lamun dititah matuh mah aki teh moal daek. Sumuhun, asal ulah bosen we ka dieu Aki. Saterusna, Aki tunggu teh pada nanggap lalakonna, ngobrol jeung kuusabana jeung kanca-kanca anu aya di dinya. Udawa kacida tumarimana hate ngadadak greug-greug sabab aya geusan pakumaha. Kaayaan beuki burit, panon poe teu kanyahoan surupna, nyaho-nyaho geus reang sora tongeret, manuk krecet di sarada patemalan jeung baturna. Kubu sabana jeung baturna amitan heula baralik ka imahna masing-masing, malah majangji engke bada isa rek nyorog ngobrol cenah. Resep nanggap lalakon Aki tunggu jeung loba luang pulunganeun. Ari Aki tunggu ku udawa teh dibere salin sina mandi bebersih, disuguhan sakumaha mistina. Aki tunggu bunga heunaker, pamere udawa ditarimakeun. Ngan bari kitu teh teu leh rarat-reret nitenan kaayaan di imbah, kawas anu hayang sidik, hayang apal kana kaayaan di eta imbah. Sorena bada magrib, Aki tunggu jeung udawa sakulawarga ngariung di tengah imbah. Ahmad anu beurang ragrag kalombang teh leungeunna anu misalah diubaran ku Aki tunggu, dadak sakala cager budak teh. Puguh we udawa beuki reug-reug hatena, cag tunda heula. Kacaturkeun Dira jeung Sabda. Tadi teh basa gagal ngancam udawa jeung kulawargana, sarta rumasa eleh jajaten ku Aki tunggu. Duana ngabecir lumpat maniti babaranting, duana ngarasa seber ku Aki tunggu, anu tetela elmuna jauh bedana jeung maranehna. Sabda anu ngagem elmu siluman, menang guguru tininit canting teh, hari tambah asa eueuh kasempetan pikeun ngagunakeunana. Milih lumpat batan kudu ngalawan mah, sabab geus kasawang pibahayaeun kana dirina. Sanggeus jauh ti lembur Banjarturi, Dira jeung Sabda eureun di hiji tempat anu aman tur jauh ti balarea. Duanana ngahegak bakat ku cape, guk-gek dariuk dina jukut, kesang nangucur, napas kerep, beret-beret ngalaan tergos. Halah setan teh aya wae gogoda teh euy, wawelek teh naha make aya aki-aki peot. Cek Dira manehna kukulutus bakat ku ambek jeung hanjelu. Heeh, kesangka geuning aki-aki teh saktinya. Tanagana luar biasa euy. Tadi teh sirah dewek meh-mehan beunang ku itu. Ngahiung kadengena teh. Nah saha manehna teh nya? Urang kudu waspada ye, Dira. Asa-asa lain aki-aki samaneh ya. Bener, tangtu ieu mah aya hubunganana jeung si Udawa. Buktina manehna teh usaha nang tayungan si Udawa. Tah ayeuna kumaha pipetaheun urang, Sabda? Dira bangun bingung. Tadina mah geus rek direngsekeun urusan Udawa teh. Ngarah teu cape mikiran. Tapi aya Aki tunggu mah jadi ngerempot deui. Kudu sabar, Dira. Sabab lamun urang gagabah bisa cilaka. Kapaksa ayeuna mah kudu ngarobah siasat. Urang teh teu meunang nemongan deui.
Kajaba lamun geus eueuh cara sejen. Sabab jelas aki-aki setan teh bakal jadi bebenteng si Udawa. Anu hartina bakal ngabahayakeun kana perjuangan urang. Tah kitu dira kudu ngarti maneh. Heeh bener kitu. Keun atuh urang bere kasempatan heula sina pohon. Tapi janji urang kakang Gorda ngan sabulan euy. Geus kacoceng sakitu teh henteu jejeg sabulan. Heeh, tapi aya keneh waktu lah. Barang keur gunem catur kitu, hiuk aya angin ngagelebug. Kolebat aya kalangkang hideung ngaliwat. Gebeg sabda jeung dira ngarenjag. Reuwas bisi aya telik pangindra jala anu ngintip kana obrolan maranehna. Ujang Nyai sareng mitra sadaya rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Kumaha ketak Ki Gorda sabatur-batur antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-17. Hapunten anu kasuhun tina samudayaning kakirangan sareng hatur nuhun kana pangdeudeu ti sadayana. Mugia tiasa ditepangkeun deui. Sakitu anu kapihatur permios. Cak.